Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui di dieu sareng Kang Asgar. Setia raskeun deui hanca dongeng lasmini nu kamari. Dinu bagian nu kahiji panginten nya. Ayeuna urang lajeng kana nu bagian kadua. Episode kedua panginten nya. Neraskeun hanca nu kamari teh ya. Judul dongeng ieu nyaeta dipasihan judul nyaeta Lasmini Ngalalana. Ieu dongeng dikarang ku Kang Sejakalana mohon. Hatur nuhun panginten nya kanu tos maneh ninggal ngadangukeun ieu dongengna. Salit ageungna mugia sing aya nu tiasa dilanjepan sadayana tah kitu mohon. Supados teh nyangkolong teuing kana waktos tah kitu pramiyarsa. Urang lajengkeun ieu dongeng nu kamari teh nyaeta Lasmini Ngalalana 2. Bral atuh Basukma jeung Mang Suha arindi trek muru ka tempat pagaweanana. Kari Marukmini jeung Lasmini nuju popolah di dapur. Cinyai eta sugan panyokotkeun eta tah suluh beladinya. Kumaha teka ieu teka hontal. Arita Marukmini nitah ka budakna nya ka putrina teh ya. Lasmini. Arita Lasmini sanggeus dititahku nu jadi indungna teu kaleket manehna langsung nyepat suluh duikeun ka nu jadi indungna nyaeta pikeun keur nyuluhan hawu terpopolah teh ya. Mangga mah ieu suluhna. Nu nyai nya. Aduh. Urang molah ieu molah naon eta ya sawi geuning aja. Aya engkol urang polahkeun we lumayan ya di tukang ngedimah itu urang ngalamah bieu. Malahan marwae ge alhamdulillah langsung bisa diala nyai. Sumuhun mah. Kitu harita obrolannya eta Marukmini jeung putrina nyaeta Lasmini. Teka kocapkeun dina beurangna ayeuna wanci geus maju ka sareupna di Pilemburan Pasir Jati. Estu katembong sepi ti iseuna sepi jeung ti isen ya sepi teh ti isen teh ya. Geus tara aya jalma nu lalar liwat jeung sapangeus si imah masing-masing geus caricing di imahna sewang-sewangan. Paling oge mundur bedug atawa magrib karek kalaluar deui jalma teh nu areka tajuk atawa ka masjid sarolat.
kocapkeun sabada Isa harita di bumi Abah Sukma kumpul sanak bojo. Kumpul sanak bojo nyaeta Lasmini, Marukmini, Bah Sukma, katut budakna Bah Sukma jeung Nyi Rukmini nyaeta nu bungsu. Jelas harita wokna Bah Sukma nyarita ka Lasmini, kieu abah teh nyai ari hidup jadi rek mangkat ka dayeuh teh ka bumi si Aden. Gitu pertanyaan Bah Sukma ka Nyi Lasmini. Harita Nyi Lasmini ge ngajawab pertanyaan teh nu jadi bapana. Sapertos nama cios abah. Engke dinten Minggon pami saya wagelan eta oge. Walon Lasmini harita kanu jadi bapana. Oh, nya syukur atuh. Kali sapoe deui isuk tapi mangkateun ka dayeuh teh. Meureun nya sapoe deui isuk. Bah Sukma harita tumanya deui ka Lasmini. Sumohon abah. Tinggal sadinten deui panginten abi angkat teh. Tembak Lasmini harita. Teu karasa harita waktu teh ukur nungguan sapoe deui mah. Gancang waktu nu mustari. Subuh-subuh keneh ge Lasmini geus nyaring, geus saged beberes papakean keur salin sababaraha. Keur salin sababaraha pangadeg. Cukup jang salin mah dirapihkeun harita, diasupkeun kana kantong rangsel boga bapana nu teu tinggalin harita loket dompet nu dieusi duit pikeun bakal jeung ongkos ka dayeuhkeun atawa nepi ka Bandungkeun. Omat nyai. Engke lamun saencan mangkat teh hidup teh kudu sasarap heula saaya-aya we bareng jeung itu tuh adi hidup si Ujang cenah sarapan samemeh berangkat ke sakolana gitu nyai. Kitu pokpokana Marusmini indungna Nyi Las. Mangga mah orang sauran si Ujangna cenah sarapan saran. Tapi teh angkat di kaditu ka jamban tadi teh ka urang sauran heula. Tembak Lasmini saterusna ngajakan adina sarapan. Teteh saunan teteh bade angkat kadayeunya bade ninggalkeun emak abah oge dalma di dieu.
harita Dharma milu mairan nyarita kanu jadi lanceukna. Nya ujang di dieu omat. Ujang kudu daek maturan emak sareng abah. Naon bae anu bisa dibantuan ku ujang sakadugana we. Ku ujangnya nya kitu ge sa naon teh ditinggalkeun anak ku teteh nya kasepnya Kitu walon Lasmini nu sakitunya anak anu jadi adina. mohon teteh mangga papa teteh ku Dharma bare ditumutkeun. Itu harita jawabna Widarma kalanceukna. Henteu kungsi liwana oge Lasmini jeung Widarma beres sasarapna satuluina nyamperkeun jadi indung bapana pikeun indit pamitan bari mariksa barang-barang bawaanana. Mun Widarma mah harita adina geus biheulaan samemeh indit ka sakolahan pamit deui kanu jadi lanceuk. Teteh Dharma angkat di payunnya. Cek Widarma harita bari sungkem atau api salam kanu jadi lanceukna oge ka kadua indung bapana. Nya kasep juga kasep ujang. Bari tuluy tetep anteng Widarmanya eta nu ngaleos tuluy leumpang rek indit ka sakolahan. Nyai anaking omat bapak pepeje ieu mun geus aya di dayeuh jeung tuluy nganyerak cicing di bumi nasi Aden Jaya sing bisa hidup teh gelis mihapekeun maneh ulah aya picarekeun. Omat kena ibadah kereuyekeun ku hidupnya gelis. Abah pepeje di dieu ka hidup ada sebenarnya mah berat ai kudu ngomongkeun berat mah tapi dah hidup teh masih kena panjang lalampahan panjang lalakon. Dan meureunana hidup teh boga cita-cita kitu maksud abah mah. Abah mah teu bisa ngulahkeun, teu bisa nyare, teu bisa da eta mah keur masa naon teh masa depan hidup geus. Da mudah-mudahan ke hidup nganyarekna di bumi dan jaya teh sing pinangi jeung kabagjaan, pinangi jeung kasuksesan keur diri hidup. Kitu basuk mah muka obrolan deui ditujukeun ka Lasmini. Nya eta naon teh nyai? Pesan pepeje emak ku hidup gelis nyai. Ulah dipopohokeun nya omat, ulah nepikeun ka pohokan anu 5 waktu nyai. Kurang teh kudu bisa lolonokan ke cicing di ditu teh. Tapi kudu aya watesan segala rupana ge lamun keur kana kira-kira pigorengan omat pisan mama nitip ulah nepikeun ka kabawa sakabak-kabak ke mun geus gaya di dayeuh nyai.
sing halus ramah tamah nyaeta Kaden Jaya tawaka si nyonyana oge mun hidup di ditu ke boga babaturan atawa ieu sing bisa hidup teh mawa diri sorangan nyai kitu caritaan Marusmini nu ditujukeun ka Nyi Lasmini. Sunuhun mangga mah oge abah kula sagala papatah pepuji emak sareng abah baris diestukeun pisan moal hilap ma abah abi sanes tamelar kan jadi kolot jadi sepuh abi teh nyada kahiji panginten tadi nu dicariuskeun ku abah ke sareng emak. Walon Lasmini bari semu ngageurih nyaritana dumareuda nahan pika sedihun rada cari nakdak Lasmini teh. Sakali deui harita Lasmini bebeja pamitan kanu jadi indung bapana. Wangun anu sungkan rek ninggalkeun nu jadi kolot indung bapana anu sakitu mikanya nu taya wates wangeunna ka dirina Lasmini. Pon kitu deui harita kaayaan hate nu jadi indung jeung bapana nyaeta Marusmini jeung Mbah Sukma bapana teu beda sarua sungkan rek paanggang pajauh jeung Lasmini anakna anu dipi kanyaah ti leutik nepikeun ka gede ayeuna tiluanana ngumbar kasedih. Lasmini sanggeus pamitan anu sababaraha kalina tuluy maksakeun rek ngalengkah lalaunan indit ninggalkeun nu jadi indung bapana. Sungkan-sungkan ge Lasmini maksakeun indit leumpang lalaunan dijajab ku pangdoa indung bapana. Lasmini leumpang lenghoy lalaunan wangun anu macan teunangan liuk deui harita Lasmini bari mapah teh melongan ka tukang ningali nyaeta indung bapana anu keur ngajanteng nutup manehanana nyaeta nunggeus lumampah maju ka jalan raya. Pon kitu deui indung bapana terus mencrong ka Lasmini sancan samasih keneh katingali tongongna mah harita cek Mbah Sukma ngoroy ngarecok dina jero hatena harita bral hidup gelis didoakeun ku abah sing meunang kabagjaan di ditu teh gelis sing jadi manusia sukses ke di ditu. Itu harita galecokna hate Mbah Sukma sabari neuteub anu geus teu katingali tongongna.
Tegung silila harita lasmini geus nepi ke patempatan nyaeta keur pegat angkot nyata geus nepi di jalan raya. Ngadekul harita lasmini di sisi jalan. Sawatara aya 15 menitan harita kadenge aya sorat tidid-tidid di tukangan lasmini. Sing horeng si mana horeng eta nu dididan teh nyaeta hiji mobil oplet wahon. Zaman harita mah wahon aya nama mobil penginten kitunya. Harita dididan. Harita lasmini ge geuwat-geuwat ngacungkeun leungeunna megat mobil eta mobil anu oplet eta nu rek kadayeuhkeun nyaeta ka kota Bandung. Sanggeus dipegat ku lasmini harita mobil reg. Mobil teh eureun, wahon teh eureun hareupeun pisan lasmini. Harita kenekna nyarita ditujukeun ka nyelas lasmini teh ya. Neng. Bade ka mana ieu? Ayo, kada ieu lain. Ayo, yap, kada ieu. Mangpun kosong kene tuh, neng tinggal itu tuh. Di tukang bola itu tuh paling itu tuh. Bisa sok mabok mah ieu di tengah-tengah tebelah dieu aya ieu masih kena kosong. Harita lasmini nembalan pananya tinu jadi kenek oplet eta. Senuhun. Itu ka dayeuhkeun kitu ka kota Bandung. Laras pisan, laras pisan sok. Naik. Gampang. Perkawis mayarna mah gampil lah. Pokokna mah da aman jeung si Mang Supir teh kalarasan ulang tahun teh sami jantan ieu bakal aya bonus gitu. Kitu tah, bonus ulang tahun we pokokna mah aya diskonan ya dina dinten ieu mah nu sejak ka kota teh kitu neng. Atuh bagja mun atur nuhun pisan atunya. Harita lasmini sabari naik kana angkot eta. Sawatara lila harita biur angkot ngeureuyeun mangkat nyaeta ditujukeun nyaeta ka kota nyaeta kota Bandung teh.